Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelak awi di sisi leuweung di seboran make cai. Pilih tadi keur malaweung urang cobian sakali deui. Ridho Bu? Ridho. Mas. Mau lulus. Panas. Alenggang teu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarrafan wa fadla wa sarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat maknane wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala habibullah ay wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yara wajhi salasatun aqul walidaini wa tarmus sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-hadis wa qala fi du'a Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Cintaku pada Nabi Muhammad, rinduku pada Nabi Muhammad, sayangku pada Nabi Muhammad, kasihku pada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Mari kita bersalawat pada Nabi Muhammad agar
wabarakatuh. Bila puja Allahumma sayyidana Muhammadun. Puja mudah-mudahan puja rasa bermanfaat bagi keberkahan Allah Subhanahu Allah ya Rabbal Cipayung puji anu jadi mimiti ngaji urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Alamin. Nuresekeun ka ibu-ibu nu sok ngaikeun ngaji, nuresekeun ka ibu-ibu nu sok ngalawan ka salaki. Puja anu jadi panghias urang sami-sami panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla. Nuresekeun ka ibu-ibu anu takwa, nuresekeun ka ibu-ibu anu goreng saungkat. Syukur anu ngajadikeun pitutur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Nuresekeun ka ibu-ibu nu sok gaekeun syukur, nuresekeun ka ibu-ibu anu kufur. Naudzubillah. Shalawat sinareng sanamna pamugi cara dibacakeun, cur dikucupkeun, cara dikecerkeun, dan didadeukeun ka paduka alam wastana habibana wa nabiyana karim kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagatampeun ka kulawargina kangjeng Nabi, ka para sahabat-sahabatna kangjeng Nabi, ka para asbab tabi'in urang tabi'atna, kudugi ka urang sadayana anu janten umatna, pamugi-mugi urang sadayana kudugi sapaakeun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urang sapaan mudah-mudahan ayeuna urang di ieu majelis iman salawat urang sadayana kenging sapaakeun Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah dina saat anu mulia ieu urang sadayana biasa ngalangkahkeun dua dampa sampean, lepaskeun dua dampa panangan ti bumi ka ieu tempat. Mudah-mudahan langkah-langkah urang sadayana kajantenkeun pangluhur dosa ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
pada kayak pengawasan ibu karena sudah berkenal dengan Israel. Pamugi ya Bapak Alhamdi saudara istri masih satu Allah Subhanahu wa taala diberkahkan keluarga diberkahkan rumah tanggana yang kita terima dijatuhkan ke makhluk di al-soleh bersolehah alaya pamugi berkenan cita-cita aku Allah dikabul amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu saudara jamaah majlis taklim Allah dimuliakan. Patilah pahala kurang ayu hidup. Bebelaan kurang ninggalkan sagala karyut, sagala kasapin. Terus tuh, andi bumi ribut tuh. Andi bangsalin kenal tuh. Bangsalin tuh, kenal. Bari genah, bari pengen cai, bari cari kumpul. Ibu pahala padilah di majlis taklim benten sareng anu tepan mana urangnya aya rukun aya syarat ari majlis taklim ari ngobrol menang endang rek sudah kurang kali ieu biur teh terus terus tadi sering wae coba aya teh kali ngobrol kamu salat menang teu ari nyaos menang teu mang muras mang ageng menang teu sudah aji teu kali ngobrol ada urusan ngobrol sama izin kakak kagorengan umbah-umbah anu aya manfaat supaya menghasilkan keberkahan kanggo urang sadaya untung ibu jalma anu lawan ilmu mah saencang ngalenggang ge dia tina manehna ge tos kene pahala ada orang di surga pahala nabi dahulu masih sanajan urang nulis Allah tidak tetap namina mulut surat sirihun minaran anak telurak diberi awal ajuan awalan sekarang ayat tetap namina mulut kemudian ibu-ibu sadayana pahalana kaciraan sehingga anjana nalangkahkeun sampean di bumi ka ieu majlis taklim ka ieu bumi ka ieu tempat dipasihan ganjaran Allah anu bermanfaat dan dosana dihapus ku Gusti Allah. Amin. Dibebaskan jam-jam malaikat. Pasti kita mati. Wajib saya agama berarti jangan saya pokok, jangan saya hujat. Nanti agama berarti berbincang pada jam-jam malaikat. Bukan tinggali masak mataku. Bagi Allah, berganjar keistimewaan jalma anu